اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ربيعا أشترط أن ترضعه على صحيح لن lamun ana طفل iku kang den sosoni usturita maka den syaratkeun apa yen tah nyosoni yana kiha hadinah ing tifli ala sahih munggu kau sahih in kamulat maka lamun sampurnana kisatun Ubawadon kang kurang tuliokot atau wadon tolak apaman kuhatun wadon kang den tikah Ubalat maka ngurus iyana kisah Wain gobatil umawim tanat sebagai jidatilan lamun gaib Zobomboke awim tanat apa atau narima kecegah ya maka utawi kang ngurus ikut tetap kadua ini ala sahih ngatase mungguh adawa ala sahih mungguh kau sahih Hadza kulluhu fi ghairi mumayyizin utawi kila iki mazkur sakabeh hadza ikut tetep ing dalem liyane wong kang pinter Wal mumayyizu ini taraka abawahu lan utawi bocah kang pinter iku lamun narima bisa sapa bapa biang rorone yang mumayyiz Kana maka ana yang mumayyiz indaman ikhtara ikut tetap ing dalam sanding wong kang milih yang mumayyiz minhuma saking karone abawa Pain kana biadihi majnunun au kufrun maka lamun ana ikut tetap ing dalam salah suwijine karone abawa apa edan O kufrun atawa kufur awarikun atawa gaula o fiskun atawa fasik O nakahat atawa nikah O fiskun atawa fasik O nakahat atawa nikah ya wadonnya mar'ah Falhaqulil akhar maka utawi kaul hak ikut tetap kadue kang wawene maka utawi kaul hak ikut tetap kadue kang wawene Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Alhamdulillahi rabbil alamin Kalayan kersaning Gusti Alhamdulillah dina minggu akhir Syawal ieu urang bisa kumpul deui di Majlis Ta'lim Al-Istiqlaliyah ieu dina motif niat anu sami yakni talabul ilmi Sabada urang libur panjang Sabulan ditambah sabulan deui Jadi 2 bulan urang libur Aya anu geus kakejet bae hayang ngaji Kosunya teh kadeuleuna teh kitu Aya anu bebeja bae kiai kula moal ngaji minggu ieu mah lantaran ngabesan aya keneh bae sakitu geus panjangna ge eta libur atuh kumaha sia bae teh kudu bebeja teh mokos kitu ngizin-ngizin awak
tuluy di sajeroning 2 bulan teh ternyata tetangga urang bahkan aya nu bapa urang nu ma urang nu anak urang nu babaturan urang maot nu urang ge tinggal nungguan waktu doang urang doakeun Bapak urang nu geus ti heula di heulaan urang emak urang nu geus ti heula di heulaan urang tu keneh anak urang dulur-dulur urang tatangga-tatangga urang kawau-kawau urang ahli-ahli majelis nu di dieu nu ninggalkeun urang ti heula salila 2 bulan kamari khususna umumna ti samemeh-samemehna urang doakeun mudah-mudahan ditetepkeun iman Islamna dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana ditempatkeun dina ridho jeung rahmat Allah dibere naimul qabri ku Gusti Allah bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang nuluikeun materi pangaosan urang nu ayeuna keur nyaritakeun masalah hadonah. Masalah hadonah teh artina pengurusan budak, pengurusan jelema nu henteu istiqlal dina ngurusan dirina hifzu malayastaqillu ngaraksa ngajaga ngurus ka jelema nu henteu mandiri dina kahirupanana imma budak keneh wa imma ilang akal lantaran tetep status manusia jadi kudu diurus khusus bab hadonah mah pengurusan dina urusan-urusan keluarga tetapi ngarembet geninganan mun geus eueuh nu ngurusan mah indung eueuh bapa kolot eueuh emak kolot eueuh mamang eueuh ua ge eueuh geus eueuh kabeh teh nu ngurusan ka mana atuh da eta panjelema mah nya dipikeun otomatis kudu dibikeun pengurusanana ka sahibul wilayah ialah pemerintah. Hendak nyeun pemerintahanana nu bener nu bisa ngurusan rakyat nu bisa ngurusan rangda-rangda terutama nu ngora lurah teh mah urusanan teu meunang aya rangda-herang asal aya jahe perebut lurah jeung lurah hampir ditembak lurah nu hiji ku lurah nu hiji deui ngan untung lurah mah babaturanana jeung babinsa jeung binamas jadi kerjasama jeung polisi ge siap cek cenah aing nge-backing sia lurah asal aing bere hiji jadi kerjasama wae tungtungna mah tah eta kosid aman lurah aman ngamankeun nu kolot polisi ge aman jadi bere nyen di geus sarua bae jadi arah aman kabeh eta lah tipe negara nu bokbrok tipe negara anu sakit tipe negara anu keur kritis diimpus di ICU ieu negara urang modal kos kitu mun ditanya kapinteranana pinter lurah teh luar biasa lantaran dokter andes camat pinter tunggal leuwihan ti lurahnya nama ai bupati pan sakolana gede Walanda baheula teh ai gubernur atuh komo gubernur teh mah pan pimentrieun
Ai menteri geus teu kudu dicaritakeun menteri malanglang buana unggal negara. Presiden moal dipilih presiden mun teu pinter. Atuh negara acak-acakan. Kunaon eta? Tanyakeun deui ka presiden jeung ka lurah. Kunaon negara acak-acakan dipimpin kuno pinter, berarti pinter teu ngajamin kana bener. Pinter teu ngajamin kana beres lamun teu bener. Pinter teu ngajamin kana ecreg lamun teu bener. Nu jelas negara urang dipimpin ku jelema palinter tapi teu bener. Iyalah negara urang. Keur gering, keur diimpus negara urang teh kumaha. Waduh, ngap-ngapan modar moal bahas-bahas semek sagedeung deui asana ieu. Tuh nya. Atuh kieu bae cenah kiai gua mah urang nengan pemimpin nu bodoh di, nu pinter ge sakieu kudu bodoh. Atuh kudu nu kumaha atuh. Nu bener pokona mah. Saha atuh nu bener teh? Atuh kiai nu bener. Ya deui ai lain kiai. Saha atuh kiaina nu pas jadi presiden? Ya deui. Jangan Gus Durna. Aja Gus Durna geus eueuh deui. Kuari bangsa Indonesia nu paling terkaduhungeun ngalengserkeun Gus Dur lantaran ternyata setelah dibaca rencana Gus Dur luar biasa. Moal timbul 100 tahun ka hareup, 100 tahun deui model Gus Dur. Nu aya mah kuari aya Gus Pur. Kos kitu bentukna bangsa miing kabeh teman. Darto bae kadinya. Si gepeng nu ngaheureureuyan negara bae nu sekarang itu. Masya Allah, urang sebagai bangsa Indonesia khususnya urang di Tangerang, umumna Serang Banten, umumna pisan Pulau Jawa, nai rindu jasa urang teh kepemimpinan nu piawai, pemimpin anu jujur, pemimpin nu bener, pemimpin anu bisa ngurusan rangda-rangda. Tenang cenah urusan rangda teh kudu konfirmasi ka kiai teh aya di kantong aing. Insyaallah ieu nya tapi kajet aing teh urusan deui kageja aya tulisanana di akhirat mah. Urang mah ulah miru puyeng ulah miru pusing urusan diri urang bae. Perbaiki perbuatan urang, rapihan diri urang, jujurkeun diri urang, ulah waka mikiran negara. Urang mah kuari mah ieu ngurusan imah tangga bae nu kolot jeung nu ngora bae rapihan mantep geus sakitu. Ulah waka mikiran negara heula, mikiran imah tangga urang bae nu kolot supaya ulah ngaco bae. Supaya marah tah bisa nundeukeun nu kolot ge enggeus teh raja koang-koang teh mah geus pokona. Ai nyandung hayang, ai ribut unggal poe. Teu beres sama kos kitu. Mun hayang atuh bebeja ai. Aya elmuna ge. Geus cenah kieu ge can nyandung. Can nyandung itu mah lain naon sieun doang sebenarnya. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Sabira awewe itu bamai sebenarnya mah nyandung mah. Asal urang tas gilir bae memeh asup marah. Ya kitu potol. Nu kolot mah jadi marah. Kapiheulaan ban ku urang marah. Memeh urang nyaritakeun pengurusan negara nu bakal diatur di jero kitab fikih. Aya siasah Syafi'iyah, aya siasah Malikiyah, aya siasah Hanabilah, aya siasah berbagai imam-imam diatur sedemikian rupa. Nu mantak salahna lurah, salahna camat, bupati kudu sok ngaji mah kanyahoan jasa. Kakur jeung aturan Al-Qur'anul Karim teh ngomong ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ge geus teu atur teu akur bae geus. Cenapan aya mui di jerona teh podol sero. Mui geus teu bisa dipercaya lah.
bensin atuh haram meuli mainnya mui lobalah pokona mah geus atuh kudu dikumahakeun ku urang lain kudu dijejeleh kudu diperbaiki lantaran muina dulur urang babaturan urang kadang guru urang nagara urang babarengan atuh ngan asal muina daek ditoel ngan nyana mah ditoelna kudu mah cek nu di luar naon tah atuh sia teh ngajina di luar sanu nitah teu nyaho naon eta pokona rahasia eta mah kanu di jero ngabejaan we kanu di luar bejaan we ka mui emang bener kudu make ieu mui marah tampiling atuh mui bohongan sia gitu marah gelut jeung aing manya hasil ngaji gelut ayo rapih yuk urang rapihan RT besi salah atau tegor RK besi salah tegor lurah besi salah tegor cenah aja salah kabeh lurah mah turunkeun atuh sia nu naekeun baheulana pan dibere duit jadi kuari itu bisa nurunkeun tah eta nu beratna kos duh masyaallah sekali deui jadi memeh urang nyaritakeun pengurusan negara urang nyaritakeun pengurusan tentang keluarga dina masalah hadona syarat anu ngurusna aya 8 nomor kahiji nu ngurusan budak teh adalah huriyah pangkat merdeka mantak kamari geus dicaritakeun ku Ki Musonib wala hadanata lirokikin teu meunang ngurusan jelema nu status daroki kaula budak amat boro-boro ngurusan batur cacakan ngurusan dirina ge aya di bawah naungan sayyidna hiji nomor kedua kudu nu boga akal nu mentak la hadanata li majnunin nu edan teu meunang jadi pengurus rumah tangga syaratna kudu boga akal nu mentak nu edan nu boga status kurang akal teu meunang ngurusan budak nomor katiluna kudu amanah nu mentak la hadana talifasikin jelema pasek bat teu meunang uras-urus kudu nu amanah kudu nu terpercaya sebab anu pasek moal bisa ngurusan batur cacakan ngurusan sorangan get can ecreug nomor kaopat kudu nu beragama Islam nu mantak la hadanata likafirin teu meunang ngurusan itu jelema kafir ngurusan jelema muslim syaratna kudu beragama Islam nomor kalimana syarat dina pengurusan eta adalah kitu antah lual hadinah min zaujin ajnabiyyin lamun papisah salaki jeung pamajikan bisa ngurus ka anak sote syaratna encan nikah deui kanu sajen mun indungna geus nikah deui kanu sajen teu meunang ngurusan anak lantaran indungna boro-boro ngurusan anak ngurusan salaki na ge eta can puguh bener sebab salaki anyar tah mah kudu diurusan kudu dipandian luhur handap kudu diusapan geus teu kaburu ngurusan anak nomor kagenepna nu ngurusna teh ieu adalah kudu nu bisa nyusuan ka budak nah ieu nu ku urang kuari dek dicaritakeun wa in kana radian lamun aya nu diurusna eta budak leutik anu nyusuan nu nyusu budak anu diurusna masih keneh nyusu keneh atuh usturito antur diahu isyaratkeun kudu nyusuan atuh si indungna kanu jadi anak kan kuari lamun nyaritakeun nyusuan teh geus teu kalaku di lembur
asi teh geus seperti kalau ku di pakotaan aya di Palemburan masih nu mentak di kota mah atuh teu kalaku nyusuan teh lantaran geus stabil perekonomianna. Di lembur mah can stabil, di lembur ge embungeun indungna nyusuan anak mun stabil mah. Lantaran can stabil perekonomianna tetep bae jadi kapaksa, lain deudeuh jeung nyaah kanu jadi anak. Malah mah anak di mana, indung di mana di kota mah dibikeun ka babysitter. Kadang-kadang kapanggihna ge saminggu sakali, gitulah di dunia karir mah. Tapi di Palemburan mah masih kene berjalan indung nyusuan anak, sanajan lain deudeuh sawareh mah, lain nyaah sawareh mah. Ekonomina we can kabeuli cai susu, can kabeuli susu sapi. Jadi disusuan kunyana. Gitu. Mantap. Lamun ditanya kunaon si ibu teh daek nyusuan anak, besi lambeng gitu nanti. Padahal mah tahu urusan gede jeung leutik mah watek tah kos kitu. Aya nu henteu nyusuan ge lambeng mah lambeng bae. Aya nu nyusuan bae aya itu peungkeur beungkeur bae sarua bae. Tah mah urusan dirina. Lamun tadina loba ngadahar gaji tah lambeng teh. Lamun tadina loba ngadahar bangsa nu teuas-teuas lah salak. Peungkeur teh kos. Sia mah sareuri heran aing mah kos kitu bae ge. Lamun aya budak diurusan ku indung nata syarat nomor ka-8 mun budakna masih kene nyusu, indungna kudu nyusuan kanu jadi anak. Lamun geus teu daekeun nyusuan indungna teu daekeun nyusuan padahal masih kena nyusu, nah ieu kudu dioper teu meunang di urusan ku indungna samajan nyana indungna mudah mah embung nyusuan atuh kan terbengkalai budak teh. Jangan deui saha anu sok nyusuan. Jadi berarti dikulikeun nyusuanana cara di Arab. Kulikeun eta teh kos kitu teh supaya rapi aturan imah tangga teh. Supaya benar-benar budak teh ngarasa diurus kudu jadi indung. Supaya benar-benar budak teh ngarasa aya dina naungan indung. Tah eta mun budak masih keneh nyusu maka indungna disyaratkeun kudu daek nyusuan, kudu nyusuan. Syarat nomor ke-7 alayakuna bi maradun daimun ulaya dai nu urusana teh gering mun diurus ku indungna ulah gering kabeneran indungna teh barang tas pepegatan jeung salakina padahal ieu indungna butuh ngurusan anak ai prak indungna setruk. Boro-boro urusan anaknya ngangkat leungeun ge teu bisa. Setruk eta teh teu bisa diurus ku indungna oper kan menjadi bapana. Ka-7 nomor ka-8 alayakuna a'ma ulah aya nu ngurusan budak buta bisa raragagan ka sumur kabehan. Buta indungna ternyata atau ku bapana diurus bapana ge buta. Buku budak teh leutik keneh can nyahoeun jalan. Teh lamun buta teu bisa ngurusan anak nu masih keneh leutik keneh. Masyaallah, masyaallah. Lain 8 bahkan jumlahna teh aya kitu 12. Nomor ke-10 aya kuna rasyidan kudu pinter deui. Endeu kumaha terurus budak lamun ieu indungna nu ngurus teu pinter. Artina pinter teh dina urusan-urusan imah tangga, ulah obrot dina masalah ngaluarkeun danana, ulah sapeh. Tepuk teu karu indungna teh sok resepeun jasa meuli petasan tah ulah dititah ngurusan budak tah. Kos kitu tah lantaran moal bisa kaurus budak atuh jada meuli majong malulu. Bisa tah sapeh teh ngaran atawa diurusan ku bapana teu meunang manggih anu bahenol.
asal aya urang Karawang urang Subang we aduh anu berem biwirna atuh duit lain ka anak kadinya mal beres teh urusan sapeh teh nu kitu ngaranna teu meunang urusan budak teh. Nomor ke-11 alayakuna mugpilan ulah aya nu ngurusan teh jelema anu sok pohoan jasa. Poho balulu poho asal diteundeun budak dihareup ka jero imah ai tadi anak aing di mananya. Budak asal diteundeun poho masyaallah. Teu meunang nu kos kitu. Nomor ke-12 nu ngurusanana ulah budak letik lantaran ieu mah urusan wilayah, urusan pengurusan mah kudu anu dewasa. Geus kudu anu pinter dina urusan imah tanggana jeung kudu anu pinter kudu ulah budak letik kudu nu dewasa. Ta etalah cara pengurusan anak lamun diurus nuturkeun aturan-aturan agama rapi ujianana budak ge ngeunah diurusan magrib memeh magrib dipandian ku indungna embungeun dada dipaksa disadangdanan budak terus magrib terus diajak salat heula tungguan atawa diasuh heula beres salat wiridan dipagahan alif bata eta pinter tanu kos kitu ngaranna indung ngurus budak teh ieu mah atuh memeh magrib boro-boro mandian budak nyanana ajan teu mandi ngejebleh beges teh kaburuna naon dur magrib boro-boro mandi nyana di hareupeun TV aju anak dage atupan milu cileuh singgir rendo teu mandi terus boro-boro salat mandi ge henteu ta eta ngurusan budak modal kitu moal beres sedengkeun di lembur teh hampir karitu di Lampung mah kitu teh aju tepak wari ka Bitung gitu deh itu moal beres takos ngurus budak teh mantap geus gedena tuh heula pemandangan di televisi gede saeutik memeh sakola SD geus main HP caram budak ulah main HP ulah abah ge geus korban HP itu sebenarnya emak ge korban HP sebenarnya kunaon memang emak ge ieu bobogohan deui gara-gara HP pepegatan jeung abah sia teh ieu gara-gara SMS-an mah ieu korban HP nah eta kuduna emak bisa ngadidik anu jadi budak pes insyaallah nya teh jadi lamun budakna ieu nyusuan nyusu keneh susuan ku indukna Pain kamulas nakisatun nawatul ikotsman kuatun hadonat awewe anu henteu memenuhi persyaratan nu kitu ngaranna eta awewe nakisoh syarat pengurusan teh tadi teh kudu anu Islam agamana kemudian kuari indungna kafiroh berarti statusna nakisoh kuari kumaha lamun kakurangan tersebut jadi sampurna andai kata indung anu kafir nu teu meunang urusan budak teh kuari asup Islam ta indung nu asup Islam teh kuari mah jadi sampurna nu tatadina kafir kuari jadi muslimah ta eta mah jadi kembali meunang urusan atawa syaratna teh tadi kudu ulah nu pasek awewe pasikoh teu meunang urusan anak tak kuari maka sampurnaanana terjadi terhadap awewe anu pasikoh yakni kuari awewe tobat tina pasekna ta eta kuari meunang urusan lantaran kuari mah geus teu pasek atawa tatadina awewe teh dan dibawa ke grogol barang diimpus di grogol di opnam saminggu balik teh seserian deui normal deui kuari mah tanu tatadina teu meunang ngurusan anak kuari barang dibawa ke grogol cager berarti sampurna bisa ngurusan deui atawa tatadina awete rokikoh yakni kaula yakni amat
teu meunang ngurusan anak, teu meunang ngurusan boro-boro ngurusan anak, dirina ge aya di bawah naungan sayyidna. Kuari nyana diperdekakeun ku sayyidna. Jadi statusna huruh merdeka sampurna, berarti setelah kuari jadi awewe sempurna meunang nyana ngurusan anak. Awewe pepegatan jeung salakina sedengkeun boga anak leutik keneh ta eta teh diurusna teh ieu adalah ku salah sahijina mun nyusuan atuh mun nyusu keneh kabeneran indungna nyusu aya cai susuan ku indungna salila encan nikah barang indungna nikah deui teu meunang urusan budak lantaran moal kaurus eta budak sebab kuari boga urusan nu leuwih gede urusanna tibatan budak leuwih gede teh urusanna tibatan budak. Tah jadi ngurusan salaki tah ayeuna mah awewe anu tadi kawin deui teh ya teu meunang ngurusan anak meunang 2 bulan meunang 2 bulan ditolak deui ku salaki nu anyar. Jadi berarti kuari mah geus ditolak statusnya sampurna kuari bisa ngurusan budak deui tuh nya. Cek ajengan musanipain karena main kamulat mun sampurna awewe anu aya kekurangan nu tadi nanti menang urusan budak aw tulikot atawa geus ditolak deui awewe anu tadina ditikah usalaki anu anyar kuari ditolak eta habonat menang urusan deui anu geus disepakati bersama menjadi satu keputusan negara kemudian ditentang, maka jelema nu nentang tersebut ngaranna pembangkang atawa pemberontak. Etalah cek bahasa syariatna bugot. Tetapi ingat nu dimaksud bugot di dieu penentang syariat. Jadi sebuah negara anu dasar-dasar negara na Al-Qur'anul, keputusan-keputusan Al-Qur'an anu dijabarkeun ku Kangjeng Nabi ialah hadis Nabi. Dikemas deui ku para mujtahid jadi ijma'. Ditancepkeun didirikeun di sebuah negara. Kemudian keputusan-keputusan negara hasil daripada kesepakatan bangsa rakyat di eta sebuah negara ditentang ku sebahagian manusia nentang mukhalafah anil amri disebutna bugot. Jadi aturan-aturan negara anu berlandasan kana Al-Qur'anul Karim jeung hadis Nabi yakni kitab wa sunnah eta teu meunang ditentang. Sebab mengkela menentang kana keputusan pemerintah anu pemerintah make dasar-dasar Al-Qur'an jeung hadis bakal nimbulkeun 3 keputusan sanksi. Lamun patali nentangna jeung Allah sangsina hudud ngaran. Tuh anu kiai menu santri oh bener nun teu mondok naon hududnya ngarti mantak siang ke di akhirat bakal lolobana ka neraka ge teh kos kitu. Ngerti kos gitu acan ye umur geus karolot pake naon bae ku sia cek malaikat eta hayu datang ka aki-aki teh nyaho hudud acan tuh sia mah aya ge udud mah tah eta pake naon hirup umur sebagai modal
henteu diarahkeun kana nganyohokeun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ujianana geus pinuh ku urang Indonesia jahanam. Encan ke ku urang Amerika. Tamo pinuh jasa meureun. Ku urang Australia, urang Inggris. Jeung orang-orang negara-negara anu membangkang terhadap Al-Qur'anul Karim. Lamun sanksi nu diterapkeunana patali jeung para manusia dikenakeunana jinayat tamanu kamari atawa kisos. Mun ditanya naon jinayat jeung kisos, Pak geus kamari ngaji. Ieu mah pohoan cenah kos gaduh sing betul mondok jinganan. Eta lah gara-gara teu mondok teu nyaho ka istilah-istilah syara. Lamun patalina jeung aturan-aturan kemanusiaan anu ditetepkeun ku sebuah negara di bangsa eta patali jeung kamaslahatan jeung kamadaratan ditentang kunyana takzir ngaranna. Matak ngeunaheun lamun make aturan agama mah ngeunaheun lain lalagaan ngeunaheunana. Patali jeung urusan Allah had dijamakeun hudud. Patali jeung antara manusia tidak boleh saling merugikan jinayat kisos ngaranna. Patali jeung kamaslahatan anu geus diatur ku negara kemudian nyana membangkang takzir ngaranna. Wah cenah aing mah deuk ngadengekeun we ngarti teu ngarti ge. Adalah memang siapa sakit kituna jigana. Kan ai gelar mah dokteran dus. Tapi teu nyaho cenah kana istilah kos kitu ja. Silako. Ngaji salila hirup di tangajin mentak ieu urang mah kuari isuk-isuk batur menu ka puncak, nu ka Bali, nu ka Pangandaran, nu boga duit mah ka Paris ka Inggris, urang mah dikersakeun ku Allah hadir di dieu gara-gara teu boga duit. Ya alhamdulillahirabbil Gusti ngadoa bae atuh yuk urang yuk mudah-mudahan ulah dibere duit salilana abe ngararaji bae pangheulana aji pendit teu amin. Tetapi sebenarnya orang lamun ditanya Indonesia nu sabenerna ieu teh make Al-Qur'an apa henteu sih? Lamun urang nyaritakeun tentang Pancasila, lain Quran. Pancasila mah hanya sebuah lambang burung Garuda. Tapi ente kudu ingat di jerona butir-butirna satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selanjutnya lambang nage didinya segala aya bintang, segala aya kitu rantai, segala aya kapas lain sambarangan. Kulacan muka tentang asal usulna saha sinu menang ilham, saha sinu menang ilham tentang Pancasila sehingga dijieun sebagai lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia lain Al-Qur'an, Pancasila. Tapi menang saha eta tinggal ku urang ditempo jerona ketuhanan yang Maha Esa teh lamun bahasa Arab mah ilahu wahid. Pangeran anu maha tunggal, maha hiji. Numantak ilham nage eta menangna ka seorang wali, kemudian wali nu hiji ngomong deui, wali nu hiji ngomong deui, wali nu hiji tersandar rempug hasil ngimpina malam minggu. Sebab minggu adalah cek ahli palak hari ke-1 Ahad, Isnin hari kedua,
Salasa hari ketiga sesuai jeung ngaranna. Ahad hiji minggu, Isnin 2 Senin, Salasa 3 Salasa, Arbi'a Rebo cek urang. Tadi nama di Arab nama Arbi'a ngan kadenge ku urang rangkas betung Rebo. Geus waduh. Atuh sadenge-denge apa urang Indonesia mah. Nah, kemudian Khamis teh 5. Kemudian kitu poe Khamis Sabtu teh tina sadis. Genep tuh 7 Ahad deui. Eta can pernah aya nu ngajelaskeun negarawan mana, ilmuwan mana, kecuali hanya pernah saeutik hanya beberapa persen Gus Dur kemudian ditutup kembali. Kuari lamun Habib Lutfi nyaritakeun eta paham. Tuh lumantek sing hade sia bupati dipacok, sing hade sia gubernur ditoel sia, sing hade presiden sia dikerekep sia kajen kumaha ge. Burung Garuda geus kieu bae ka presiden. Wow, komo ka Ahok mah. Geus kikituan bae. Ulah sambarangan burung Garuda. Quran mah lain, tapi dideuleu di jerona tinggal dikaji. Kunaon atuh bupati teh make korupsi, gubernur korupsi, menteri-menteri boro-boro menteri lain, menteri agama sorangan korupsi, presiden ge eueuh nu teu korupsi. Kunaon? Kurang mengkaji ketuhanan yang Maha Esa. Aing mah deuk esa bae. Guru aing bae titik-titik. 2 tambah 2 sama dengan titik-titik. Titik-titik, Bu. Titik-titik. Tak bisa. Gitulah. Aji atuh Pancasila. Ditendeun Garuda di dieu. Bode burung Garuda naga anu nyeun tina perak, anu nyeun tina emas. Di dia ditenden, tapi teu pernah mengkaji naon si hartina ketuhanan yang Maha Esa. Teu isinnya nama mau burung Garuda. Ulah mikiran terlalu umum bahasa ketuhanan yang Maha Esa. Di jerona mungkin Kristen, Katolik, Buddha, penting mah boga agama jat satu ketuhanan yang Maha Esa. Asal lu boga pangeran hiji asup ka ketuhanan Maha Esa. Ulah mikiran batur sia bae agama sia naon. Islam atuh batak naon aji gerage ketuhanan yang Maha Esa nu bener-benerna. Lamun bupati, camat, lurah, gubernur, pemerintah ngaji ketuhanan yang Maha Esa nu bener-benerna bisa jadi wali. Bisa jadi wali. Mimiti bupati hayang nganyahokeun, gubernur hayang nganyahokeun, presiden hayang nganyahokeun ketuhanan yang Maha Esa teh ngaji sifat 20 heula. Wajib di Allah sabarahan, mustahil di Allah sabarahan, wajib di Kangjeng Rasul sabarahan, mustahil di Kangjeng Rasul sabaraha. Aji atuh kunyana ieu ngaranna ngaji ketuhanan yang Maha Esa. Pernah henteu di pendopo ngaji kos kitu? Rante tah. Aji eta kos kitu bakal nyaho nya. Tangan sakieu baheula janjina. Walaupun lambang negara Indonesia lain Al-Quran berbentuk burung Garuda, butir-butirna meunang nyokot tina Al-Quranul Karim diwahyukeun ka sababaraha wali Allah. Ulah terlalu jero ngabahas etap moal paham. Tapi memang kos kitu kaayaanana. Sumpah terakhir kajen kukumaha di Indonesia asal aya nu ngarusak karena sarana bangunan Islam, syiar Islam teu kudu kukumaha engke nu moga ilham anu ngamuk. Sakitu bae. Awas tinggali di Indonesia wajib. Asalnya ngarusak sarana agama, syiar agama Islam di Indonesia. Pokoknya mah urang teu berdaya lantaran hukum andai kata di Indonesia hartina hukum nu salah bisa dibenarkeun, nu bener bisa disalahkeun, anu lemah jadi kuat, nu kuat jadi lemah. Andai kata terjadi gitu rakyat kan teu berdaya. Aya wali nu ngadoa ka Gusti Allah.
Ya Allah ya Rabbi, tolong Garuda sampaikan tolong supaya hadirkan tak ka gubernur toel pacok. Ulah ngomong gos gitu sih hade. Eta Soeharto kapacok ku Garuda. Eta Bung Karno ge termasuk ka toel ku Garuda. Eta Habibie mah mau kakarak naik doang burung Garuda geus. Geus kitu-kitu Habibie. Udah saya mundur aja, mundur. Nah, termasuk ieu Bambang Yudhoyono. Emang kumaha gitu. Termasuk Kuari. Wallahu alam nyampe wallahu mah satahun ge. Wallahu alam bi muradi. Kunaon gitu. Di dele masyarakatna tenang geus api lain sabodo nyana-nyana urang-urang. Nyana mah keribut di KPK, keribut di PPR, keribut urusan berbagai urusan rakyat mah kieu bae. Sorot. Tenang. Eta ngaran-ngaranna nyayomkeun ngaranna nu kitu cak Sunda mah nyayomkeun. Atuh Allah siapa sih ribut itu bae. Nyayomkeun eta ngaranna nu kitu. Kajen tetapi awas lamun geus hudang. Jelema-jelema nu gaib. Ai engke nama efek nama ka urang ditoelan inohong penggede nu endek ngagerakeunana ditoel padahal nya gitu bener nu endek ngagerakeunna ge ai katoel ku Garuda kasurupan nya iyalah Indonesia ulah kaget di Indonesia mantep di deuleu langkah-langkahna sompral saeutik di Indonesia cilaka kayak nu dirusak sarana-sarana bahaya sakitu bae ulah di Indonesia lain lambang Al-Qur'an mah lain tapi di jerona menang para goibin anu dipake kasieun ku Amerika teh Indonesia teh jalain personilna lain tentarana jalain polisina adu kekuatan gelut jeung urang Amerika jeung urang barat Indonesia eleh adu kekuatan ulah napas eleh adu kekuatan pakuat-kuat tanaga eleh di urang adu tiarap di urang eleh tiarap ge eleh di urang ku urang luar negeri mana geus kaukur kemudian kajituan nembak kajutan eleh sagala rupana kamu tahiran alat jauh urang memeuli di nyana atuh nyana mah geus boga satelit rahasia urang mah masih ngandalkeun satelit umum. Ketika orang hendak memberantas sebuah kampung, sebuah daerah, sebuah negara, orang mau loba kasulitan. Tetapi nyana mah geus aya di satelit nyana secara umum, di satelit nyana secara khusus aya. Gampang. Tinggal mencet bae. Moncong dikitukeun ka Cikupa, pencet. Tuh. Bojong. Tuh. Balaraja curug. Tuh. Cilongok amankan. Aduh, ngalengkah sepatan. Eta hebat. Tah, nu dipake kasieun ku Amerika teh da lain eta tuh. Adu kekuatan sihir. Jadi orang Amerika emang kumaha gitu Amerika mah. Depi didatangkeun ka Indonesia teh eta teh orang Indonesia teh tercengang atuh. Dek naik ka kitu Monas dek hiber Monas Senayan. Lamun diizinan nyana hiber David tetapi teu diizinan nah kan ulah tetapi kan cukup tercengang ahli-ahli sihir Indonesia ahli teluh Indonesia tak eta teh akan lain lalagaan adu kekuatannya na geus mah kitu kemutahiran alat canggih kemudian berpikir kitu secara politis dan ekonomi Indonesia teh di bawah pemikiran Amerika kuari besi hebat Indonesia coba caknya ya ilmu-ilmu gaibna didatangkan kunyana ahli sihir berdaya Indonesia tetapi nyana tetap sieun ka Indonesia aya naon sieun nyana ka Indonesia mah tak eta sieun ka Indonesia Malaysia mah teu dipake ka sieun Thailand mah kau mah leutik teh kos kitu mah
Indonesia mah tetap dipakai kasih nyananya sejarah. Sebab Amerika ge datang ke urang teh ieu teh sarua diundang ku nu gaib. Ketika nu gaib nyana ngusir nyana balik bae. Ieu lah dipakai kasih di Indonesia. Tah, nu mantek teu bisa diabaikeun kiai-kiai di Indonesia. Ketika kampanye nu sangat dominan kiai. Politikus kurang dominan, artis kurang pati diterima, tapi ketika kiai naik ke panggung, wow, rakyat gido-gido pujian titah zikir kunyana. Titah zikir jang Golkar, titah zikir jang Petilut, titah zikir jang PKB. Beres zikir goyang nyana jang artis di dunia. Bapak salah geus kos gitu bae. Tinggal dirasakan bae ku kiaina. Datang ke kuari ngaji mingguan teu santri bubar, tinggal boga majelis bae bagus diusapan bae ku jana majelis. Ngajina opatan limaan jeung tihang. Ieu gara-gara asup Golkar terus gitu. Rasakeun Gus ya. Kembali deui ka Indonesia. Wajar-wajar lamun aya gerakan-gerakan anti Pancasila lain Pancasila. Nah, iyalah jelema-jelema anu ngaku berpancasila teu paham tentang Pancasila. Jadi oknum-oknum Pancasila. Mun dikaji Pancasila nu sabenerna ketuhanan yang Maha Esa, ujianna gubernur ge make samping bae. Samping Ahok ge mulaikeun jadi gubernur. Lamun beneran dikaji bener-bener ketuhanan yang Maha Esa, nu sabener-benerna sieun kafir ge. Nu mantap kafir berani bangsa Indonesia teu ngaraji ketuhanan yang Maha Esa. Aya hiji buku nu nyaritakeun tentang Pancasila hubunganana jeung para wali-wali Allah. Je nu mantap kula keur sakola teh, sakola ya bangsa kelas 3. Terus sok karobrol bae dia hareup di dapur teh jeung almarhum Abah. Sia geus dipagaan Pancasila. Untuk Pancasila geus ba malah sok jadi KM. Kula KM baheula teh. Ketua mundur. Daun coba siar tina Pancasila. Bejakeun ku kula 1 kedua 2 lain kitu cak Abah. Ieu Pancasila nomor kahiji Al-Qur'an, nomor kedua hadis. Pos bejakeun atau kieu. Nomor kahiji Allah, nomor kedua Kang Muhammad, nomor katilu Abu Bakar, nomor kaopat katilu Umar, wa Utsman Ali. 5 coba ke Pancasila. Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman Ali. Ji, bahkan kitu amat artina. Itu, bejakeun coba ka guru. Cek jangan teh ngartieun teu. Gula keur kelas 3 bae ge geus dikitu-kitu. Oh, masa sih Pancasila aya hubunganna jeung Sidina Umar? Ya gitu Umar Bakri meureun. Tak inget bae kula kolot kula papan budak. Oh, kabelah dieuna kakarak. Wih, itu sembarangan horengan. Masya Allah karim. Nah, mantap. Nungguan bupati, gubernur, camat, lurah ngaji ka dieu nu sajen misah. Kula didinya endeup nyaritakeun tentang Pancasila hubunganana jeung para wali-wali Allah. Ai nu kos kieu mah cukup ku burung kerak. Maninin mah mahal. Maninin mah mahal sebab teu boga salah burung kerak mah di mana aya tai didinya nyatuan. Sia mah teu ka Purwadaksi dasarna. Kerak ulah sambarangan beuki tai nya nama. Mun kolot baheura sia mah kos kerak bae. Tilok aya kos maninin tilok. Tuh sia mah teu nyona naon geus balik ka ditu lah. Ieu keur carita ieu patali jeung bugot masalahna. Lamun pernah musyawarah di Indonesia, sababaraha organisasi menyatakan orang yang membangkang terhadap aturan-aturan keputusan Indonesia adalah merupakan bugot. Keheula ngabugotkeun. Kadang nu bener dibugotkeun. Kadang nyana nu salah ngabugotkeun. Keheula lanan sebab di Indonesia mah teu jelas kuari. Kuari teh teu jelas.
sebuah negara luas luar biasa kasuburanana moal aya tanding sadunya pangsuburna Indonesia lamun tongkat jadi tanaman kan lain lalagaan di daerah Batur mah tanaman jadi tongkat Indonesia mah lain lalagaan pangsuburna pangluas na panglobana Indonesia temenang sambaran ulah ngabugot-bugotkeun heulangan sebab nu ngabugotkeun teh ahli syar'i terhadap pemberontak syara ahli syariat anu henteu akur jeung keputusan-putusan syariat sebab aturan ge darul mafasid jalbul masoleh eta lah aturan sebuah negara jalbul masoleh mabna syariat adegan syariat difokuskan karena jalbul masoleh wa darul mafasid menarik kemaslahatan menghilangkan kerusakan etalah negara eta negara mantap kadituna riayatus su'unil ummah untuk menjaga kelestarian bangsa ieu adalah negara mantap supaya rapi aya DPR pusat supaya rapi aya dewan daerah geus eta teh jeung mengelola hukum jang kelangsungan bangsa jeung negara pilih ku urang dewan supaya nyana musyawarah di kursi-kursi dewan jang dilaksanakeun ku pemerintah sebagai eksekutif kitu keneh di sebuah negara nuluhurna di pusat kitu keneh per detik ieu can bisa dilaksanakeun negara urang APBD jeung APBN teh can jelas per detik ieu de kamarana dek nu kumaha. Sok geura, mantak aing teh digaji kan bulan kamari mah. Ya jelas. Demo aing mah. Bohongan teh digaji, gaji sakeun. Mandeg. Emang kieu digaji, kalau bohong sia. Ieu negara urang sakieu gedena kok kos kieu sih. Maka sing harade kan di Indonesia sebab negara orang mau masalah jasa nu masalah namanya nyana bae masalah orang mah kuari di ngaji nulu ieu bensin ieu solar waduh geus lain nyaritakeun bensin itu ieu mah batu bensin solar kajeun teman naik bodoh geus pokona teman eta mah trik-trik negara ente mah teu nyaho naekna kuari bensin teh naon teu nyaho ente mah ka nyaho eta mah trik sebenarnya deulekeun mungkin 1 bulan deui bakal aya dampak-dampak dari kenaikan dan lain sebagainya tenang bae sih teu mah anu ngamaengkeun atuh negara mah di urang atas perintah nu gaib tekeun maksudna naon engke ente bakal boga jawaban khusus deui itu tenang bae sih. Tuh, padahal bupati mun ngaji ka dieu nyaho naon ieu sebulan deui. Naon ieu sebulan deui. Tuh, gubernur mun ngaji ka dieu nyana nyaho. Nah, ialah untuk riayati su'unil ummah menjaga kelestarian bangsa maka dibuatlah aturan-aturan untuk kemajuan bangsa dibahas melalui syariat dengan sejujur-jujurna jeung seadil-adilna teu meunang kaluar ti aturan-aturan syariat kos kitulah bentuk sebuah negara maka ketika poin-poin negara nu geus dimusyawarahkeun ditentang lamun perorangan lain bugot mukhalif lamun engke berbentuk organisasi anu kuat maka ngaranna bugot pemberontak ngabrontak ke pemerintah sama dengan memberontak aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ya wajib diperangan ketika model di negara urang aya pemberontak kemudian bentuk negarana teu jelas malah nu endek ngaberontak nu endek ngajelaskeun dengan jelasnya boga aturan-aturan 1 akan begini 2 akan begini 3 akan begini 4 akan begini dan lain sebagainya bisa dipahami ku masyarakat
nu aya di urang lain salah aturan anak tapi pelaksanaan anak oknum-oknumna urang serba salah kan. Mungkin urang ngagelok ka pemberontak, mungkin urang maknya ieu negara diberontak aya 2 negara, masa sih di dalam negara ngadirikeun negara kan teu meunang. Ketika teu dimeunangkeun ko negara urang nu aya jadi kos kieu sih dibahas eueuh tungtungna. Urang lamun nyaritakeun tentang partai KBG jang bangsa jeung negara, nyaritakeun organisasi jang bangsa jeung negara, nyaritakeun sebuah organisasi tangga naik untuk sebuah negara. Tetapi kan buktina negara boro-borona naon jalan bae jalan. Nu ieu luhur, nu ieu handap, tukang endog beak endogna kabeh. Nyana nyumpahan ka bupati tek modar gitu ka bupati. Ji salah tukang endog teh salah bupati coba ayo. Aing mangan nyampaikeun doang. Ye, emang teu kadang gitu ku ceuli bupati aju nyana teu pernah itu lewat. Sugan nyana lewat, oh begitu lewat rusak ini jalan nih. Mun aya liwat mah urang ka dieu liwat. Rusak di jalan nyana pernah liwat henteu sih. Cek nyana liwat mah liwat tapi belum ada yang laporan. Tuh, bloon rakyat apa bloon nyana sih? Oh, itu can mampu, can becus ka kitu-kitu acan kan? Nah iyalah urang nyaritakeun tentang bugot. Berarti fatalida jeung nagara nu mantak nyaritakeun Pancasila. Insyaallah ke kukula dibahas. Pancasila 1 2 3 dan jeung lambang-lambangna berikut kuku-kukuna. Asana kuku nama geus lain RT jeung lain lurah ieu mah termasuk pedagang jore ge di koet teh. Pedagang karung bolong. Bawa kemana ya? Iyalah teu sambarangan yen burung Garuda. Teu sambarangan horeng aya nu gaiban di jerona. Masya Allah. Urang mah sejarah burung Garuda teh sakadar sakitu bae. Ulai di urang aya wali sanga anu kuat. Di luar wali-wali sanga aya wali-wali anu lain. Nu unikna kan kieu unikna ya di urang unik. Kangjeng Rasul di Jazirah Arab Mekah, Madinah. Khulafaur Rasyidin di ditu sarua. Ketika mulai ditabiin para aulia-aulia Allah, Baghdad, Irak, Iran, Turki, Maroko, Syria, Yordan, loba jasa sahabat di Yordan sampai 3.000 sahabat. Makom sahabat di Yordania aya 3.000 sahabat. Ya Allah ya Rabbi, lain lalagaan kuat. Emang parah ya tuh. Sahabat eta. Nah, Mesir komo tamu di Mesir lain lalagaan. Nah eta kan wali-wali Allah timbul. Sabada wali-wali Allah di berbagai negara. Di Indonesia kakarak aya nu ngalayabkan ka ditu hayang neangan ilmu syariat, hayang neangan ilmu hakikat di mana coba ieu. Aya sababaraha urang di Indonesia lewat Aceh, lewat Tanjung Priuk, lewat kitu berbagai-bagai non pesisir lewat. Datanglah nuka Turki, Indonesia, datang nuka India, datang anuka, tapi mengarah kabeh ka Baghdad. Diarahkeun kabeh saat eta ka Baghdad kabeh. Belajarlah di Baghdad. Mulai masuk Indonesia. Kewalian masuk ke Indonesia. Di Indonesia mangkani Hindu, Buddha, Konghucu. Didinya terus asup lalaunan panjang dongengna sampailah ka Raden Patasunan Rohmat kemudian Raden Ishak terus pohara jasa di Indonesia sadunia jadi syariat negara Islam kuat sadunia. Tidinya itu 100 tahun 80 tahun mulai melempem dia andihlah ku Kristen sampai ayeuna terus Kristen mendominasi. Terus mendominasi mana? Ieu mendeuk caritakeun keanehanan kumaha? Tapi kekuatan kewalian kuari kuat di Indonesia. Asalna di Timur Tengah, tapi boga kekuatan kuari di Indonesia. Aneh, dioyag-oyag Irak oyag, dioyag-oyag Iran oyag, dioyag-oyag Mesir oyag,
dioyak-oyak Suriah oyak, dioyak-oyak Yaman oyak, Indonesia dioyakeun ge sabaraha kali. Teger jas. Kalem nyawa teger nyawa bidu. Anu penting mah teu robah bae geus. Lamun ieu urang endek diwahabikeun emang ti taun mana melalui Muhammadiyah jeung Persib. Dek diwabi gede tapi tenang-tenang bae. Ditangtangan ieu urang teh ditangtangan terus ku jelema nu ekstrim, tapi tenang-tenang bae. Per detik ieu masih eksis. Pondok pesantren modern jalan, pondok pesantren salafiyah jalan, sekolahan jalan. Sanajan bari henteu sinergis jeung pemerintah, tapi jalan terus. Berarti kan boga kemandirian anu luar biasa di Indonesia. Tanpa campur tangan pemerintah, hanya beberapa persen campur tangan pemerintah soal bangunan misalnya, tetapi kan lempang sorangan. Isin orang di tahun 2014 lamun aya sakola Nuru bukan isin. Untuk boga duit jasa meureun di Indonesia eta. Di kelurahan mana misalnya, tapi terus baik. Masih kena daek udunan 1.000 2.000 jang sekolah SD padahal geus dijamin ku pemerintah. Sok pikir ku ente. Ih bangsa Indonesia dideuleu kos kituna. Sieun Amerika. Aya naonan di Indonesia. Atuh di Indonesia mah awewe hiji diperebutkeun ribut jing. Di Amerika masih hayang los. Loba keneh aing mah tuh di jalan Ambalaya. Di Indonesia kuat kasilih bacok gara-gara itil hiji. Ya aya laon di Indonesia teh. Ieu keur carita negara kakaraki kitu anu sebab ieu bugot ieu. Haju Kuari timimiti Bung Karno kemudian ke Bung Harto kemudian dilanjutkan Kuari urang teu nyaho di zaman Bung Karno nyahona urang mah di zaman Pak Harto tapi kan sejarah mah urang maca kos kitu di zaman Bung Karno teh moal teu jauh kos kitulah moal jauh kos kitulah tipe-tipena kemudian di zaman Pak Harto ku urang karasa kepiawaian Pak Harto, senyum Pak Harto luar biasa, tapi di balik senyum aya kejahatan-kejahatan anu luar biasa. Sabaraha kiai anu diseret anu dibunuh di balik senyum Pak Harto, ternyata loba kiai anu tigejebur. Urang ngeueuh masalah ieu mah keur carita sejarah Indonesia. Toh kabelah dieuna kos kieu. Di zaman Pak Harto mah alhamdulillah sangkilang kos kitu ge. Hartina perjudian teu sabaraha, pemabokan teu sabaraha, perzinahan teu sabaraha. Coba di zaman Kuari maknya atuh tahun baru sempak Ambalaya di kawasan nanaonan eta kondom eta sangkilang di kawasan Pasar Kemis encan di Citra encan di BSD nu aman cuma di dieu doang. Puri Jaya Masya Allah bersih steril nanaonan pohara orang itu pakai kondom tembak langsung ya kerusakan sebuah negara orang mabok di hareupeun imah nu namu bau kurang ka ambe judi geus lain lalagaan ku ari mah bari nyaho urang kepala judina di Indonesia teh si eta moal kaluar ti si eta nyaho urang ge polisi aya abri aya tapi kan kerusakan luar biasa baheula mah korupsi hanya orang-orang tertentu ku ari berjamaah wabehan korupsi nyalahkeun si ieu geus ngancam ayo saya gara nyalahkeun emang teu nyaho ka sia si ieu disalahkeun ayo gara salahkeun emang teu nyaho emang sia bersih jasa berarti kan eueuh bener oknum-oknum lain Pancasila bisa dipertahankan ku urang Pancasila oknumna berantas ku urang sok daripada urang membuat negara baru anu urang hanya berhayal-hayal mending eta dirapihan ketika teu bisa dirapihan tidak menutup kemungkinan aya jelema anu gagah kesatria ngarobah apapun yang terjadi kumaha Allah keur carita ieu mah bakatin ku geus teu kuat-kuatna bangsa neuleuk kerusakan jeung kebrutalan nu aya di Indonesia sementara urang kabehan mengakui bangsa Indonesia dan memiliki kok negara aing di kieu-kieu kan kitu ngomongna kabeh emang negara sia aja lain emang pendopo sia aja lain emang desa sia aja lain emang istana sia aja lain je tuh lamun rakyat geus kos kitu teh je parang sana tah lamun geus kos kitu
Nggak, tunggu tanggal main asal geus aya je parangsana tah eta. Cing hade urang Banten lamun disebut parangsana. Awas dia ku ngaing. Asal geus awas dia ku ngaing mah tuh geus. Bahaya. Tah ulah asa nu aing nagara teh nu urang kabehan. Ketika teu akur jeung aturan-aturanana rakyat hudang. Je pan ceknya nama nu nyana meureun. Awas ya boga beheung aing boga beheung. Hayu urang pararaya bae cakena. Da lamun geus kos kitu kan cilaka. Urang sampikeun ka kos kitu. Urang mulai tata awak urang melalui ketuhanan yang Maha Esa. Ini ngaji kawananya. Nah ieu nu mantap ka dieu na ieu. Urang kuari kuduna pemikiran urang teh kuari lain pemikiran anu aya di negara Indonesia kuduna tuh. Berarti urang keur nerobos kana dimensi Al-Qur'anul Karim. Urang seakan-akan hirup di sebuah negara nu aturana Al-Qur'anul Karim syariat. Maka timbullah dekat nyaritakeun tentang bugot. Walau azhara qaumun rayal kharij. Lamun ngalahirkeun satu kelompok kana pemikiran khawarij. Artina khawarij kaumun minal mubtadi'ati, kaum ahli bid'ah, bertentangan jeung aturan-aturan sebuah negara nu bersyariat nyana kabidahanana. Yukafiruna menirtakaba kabiratan, ngupurkan setiap jelmaan migawean dosa gede. Nyana anti terhadap imam-imam, nyana teu pernah ngahadiran Jumat. Andai kata aya sekelompok menentang keputusan sebuah negara, ngaramkeun berjamaah di negara eta, kemudian teu percaya teu manut kana aturan-aturan undang-undang negara eta, kemudian manehana teu pernah hadir Jumat, haram bagi kami hadir Jumat. Tinggal dipanggil eta kelompok bugot ngaranna. Anu geus boga kekuatan luar biasa, aya pendirina jeung aya imamna. Pokona mah geus terbentuk satu organisasi anu kuat, aya ketua, aya wakil, aya bendahara, aya sekretaris dan lain sebagai badan hukum geus kuat di nyana. Nah, iya kan menentang pemerintah, panggil ku pemerintah ketua. Aya naon sih nentang kieu? Tah, kok maneh henteu ngawajibkeun teu ngudukeun kana berjamaah aya naon? Sementara di negara ieu teh ngudukeun berjamaah. Kok ngaulahkeun Jumat di negara ieu? Kunaon sih? Kok teu percaya ka aturan-aturan undang-undang dasar nu diterapkeun di negara ieu? Aya naon sih? Tanya ku urang ketua na eta bugot. Coba mentak di dieu contona katarkil jamaati, seperti ninggalkeun berjamaah, wa takfiri kabiratin, ngupurkeun ka jelema anu ngalaksanakeun dosa gede. Aya satu kelompok menentang aturan negara, di antara nukunyana ditentang teh ketika jelema ngalaksanakeun dosa gede dikupurkeun. Aya jelema mabok, kufur berarti. Jelema zina, kufur berarti. Jelema maling, kufur berarti. Ngabono, kufur. Ngupurkeun pelaku-pelaku anu ngalaksanakeun dosa gede. Etalah kelompok eta teu akurkan jeung syariat. Sebab di syariat Islam mah jasanajan maling dosa gede lain kudu dikupurkeun, teu kufur, cuma dipotong. Ketika aya jelema membangkang ke aturan syariat negara, misalnya mabok, jalain kupur cak negara jeung cak Al-Qur'an ge. Eta mah ngan sakadar dihad. Ketika jelema zina, muson atau gar muson, dikenakeunlah had atau ranjam. Itulah aturan sebuah negara. Lantaran negara menang nyokot di Al-Quran, iya balain. Ketika aya jelema ngalaksanakeun korupsi, bodoh, kufur. Ketika aya nu zina, kufur. Ketika aya nu mabok, kufur. Ngapir-ngapirkeun model kos kitu tah. Nah ieu diamankeun heula ulah waka dikukumahakeun. Amankeun heula. Tuh, nyana ngaulahkeun saudara-saudara sekalian, haram kita berjamaah dengan pemerintah. Tanya kenapa haram? Sebab pemerintahnya korupsi semua.
Korupsi itu adalah maling. Maling itu adalah kufur. Maka haram kita berjamaah dengan pemerintah. Sebab dia adalah kufur. Kita Islam. Masa bermakmum berjamaah dengan orang yang kafir. Alasannya kan gitu. Tuh. Haram kita sholat Jumat di negara Indonesia. Memang kenapa? Sebab pemerintahnya kufur. Dari sudut mana Anda menganggap bahwa pemerintah kufur? Saya tahu. Ada gitu namanya tamu-tamu di hotel anu. Saya lihat di hotel HI di sana ada tamu dari PNS, dari gubernur, dari kabupaten, dari gubernur dan dari kementerian. Nah ini kamar nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Nah daftar tamunya di situ dia membeli apa dia? Membeli apem. Ada daftar. Jangan harus penyelidik. Duh. Kemudian di hotel Hilton, kemudian di hotel berbagai hotel. Nu aing macan pernah ka ditu teh pan. Nah, aya ada tuh diselidikunya. Nah. Berarti pelaku-pelakunya adalah pejabat-pejabat. Dengan demikian, dia adalah pelaksana dosa gede, maka aturan kami setiap orang yang melaksanakan kabirah kufur, maka kami mengharamkan berjamaah Jumat dengan pemerintah sebab pemerintahnya adalah kafir. Ulah waka dikukumakeun geus amankeun eta bugot tanggaranna kos. Tuh. Kuari mah lamun aya kelompok kos kitu teh ya atuh heran. Sebab di negara urang mah hese nyaritakeun. Make aturan Quran lain. Aturan syariat lain. Aturan demokrasi nu asli henteu. Make aturan komunis ge lain di urang mah. Haju make negara naon make aturan naon wallahu a'lam. Teu nyaho aing ge ieu mah. Make aturan naon buat sebab naon undang-undang hukumna nu kalah nu lemah dimenangkeun nu menang dimelemahkeun. Kadang-kadang hese nyaritakeunna urang ngaping suara bae ge ngaping suara ti handap tapi ka kecamatan tapi ka kabupaten geus kabur. Encan ngaping suara datang ka pusat berarti kan pamalingan kabehan eta. Ieu keur carita sederhana na model kos kadar itu. Encan duit-duit anu kuari dimasalahkeun mantak di Jakarta DPR teh kapan dituding ku bupati ku gubernur Ahok bahwa nyana telah menyalahgunakan uang sabaraha triliun kana? Sabaraha triliun sana? Sia nyarahon teh sih sebenarnya. Ya kan? Di dia satu sisi orang teh resep ka tindakan Ahok benar Hok. Terus Hok rapihan Hok kena bersih. Satu sisi dia tidak menghargai bahasa yang tidak menghargai. Nah, iya kan hanya ketersinggungan. Moal aya keberesan kajen kumaha ge. Maka tunggu tanggal mainna wallahu alam dek dikumahakeun. Lamun jelema tersinggung aya bahasa cek urang parahyangan, atuh sireum ge katijek mangegel. Ulah kieu sia mah sireum katijek atuh paeh. Lain kitu sireum ge eta teh peribahasa nu leutik ge aidi nyeri teh mah tetep ngegel bae. Masya Allah. Kejahatan anu geus dimodif dengan kerapihan menjadi sebuah kekuatan akan mengalahkan kebenaran anu henteu dirapihan. Secara zahir mah kos kitu walaupun kehitung-hitungan mah di akhirat. Nah, iya. Di urang mah aya kelompok aspek Cianjuran. Aya jelema anti speaker lantaran speaker ieu eueuh ti Kangjeng Nabina. Maka speaker diharamkeun bid'ah eueuh ti Kangjeng Nabina. Sebab as-saut yakhruju minal hadid bahwa haramun nyanangan nyahonangan sakitu kan suara nu kaluar tina besi eta haram dina sulam topek teh kan kos kitu teh abah kula mah seserian teh kunaon jadi dalil kos kitu kunaon ieu pan suara nu kaluar tina besi suara besi kaluar ti besi eta haram ari kieu mah speaker suara urang tah mah kaluar ti speaker aya itu mah pan as-saut yakhruju minal hadid suara nu kaluar ti besi aya mah ti sunggut jaen beda atuh tah abah tah ulah di ieu cak abah teh ulah di tandingan geus teu bisaeun teh mah teu ngaji mantek cek nyana atuh eta as-saut yakhruju minal hadid
suara nu keluar ti besi jadi besi bersuara gitar tet kita siapa seri heran terus gitu bae ge atawa nu buleut teh naon ngaranna nu sok mo naon ngaranna tuh atau emang siapa bawa gajing aja anu sok di meja teh anu naon ngaranna sia menyaho kabeh heran berarti siapa pemain ieu nah eta goong keluar suara tina besi eta gitar keluar suara tina kawat besi geus anggap eta segala rupa kecrek keluar tina besi haram nu kos kitu ngaranna ai ieu mah kaluarna ti sungut urang melalui mukabbirus saut geus dipermasalahkeun ieu mah kajeun papanjangan kitu moal aya eureun-eureunna geus ditandingan ku kumaha geus dibasul masailkeun di NU geus dielehkeun nyana tetep bae nyana ngaharamkeun ieu mah keur carita kajeun heula ayalah sakelompok model kos kitu moal anggeus-anggeus ngabahas speaker mah ieu mah keur carita nyana ku gara-gara ngaharamkeun speaker lantaran ieu bid'ah maka ketika di masjid aya speakeran haramlah asup ka masjid salat di dinya bari mun aya jelema make speaker haram sasalaman jeung nyana lantaran ahli bid'ah aya HP makan nyana ge baroga ikan teu arti geus kumaha nyana bae eta mah geus kelompok nyana bae jadi lawanan oh kurang kumaha nu ngalawanan baheula aang sadili jago di Sukabumi ngalawanan eueuh nanaonan di urang ge baheula ku Ki Bustomi dilawat eueuh nanaonan ko maka di ka Abah mah teh geus bae dilawan lah cek nyana ge balik sorangan berarti eleh kan nyana balik sorangan mah KO karena teh teu dilawan balik ajun nyana nyandong bae di dieu kurang teu dibere dahar balik bae ka jeung kumaha ge kurang baheula mah sering jasa ngadenge kos kitu kakara kuari bereda-reda lantaran aya HP sapeker haram HP mah nyana baroga cek nyana HP mah lain sapeker heuy buka coba ku sia buka bener dibuka bener SB yo tah mah sapeker ge cenah incuna jadi jangan haram aspekerul kabir gitu aladikana pil masjid huwa haramun wa ama speaker pil HP gitu kan anu leutik teu kadehe bahwa incuhu halalun aja kabalinger betungtuna kajeun mah ieu mah keur carita tetep nya namanya kitu bae tetep nya nama haram bae keun keuna aya kos kitu antepkeun urang ulah kumaha nyana ngaharamkeun sasalaman jeung urang ai kuat mah nyana masalah urang mah henteu jeung urang mah boga aturan nu haram sasalaman mah ahli bid'ah dina akidah anu nyieun aturan-aturan Islam anu nyieun aturan syariat di luar ketentuan syariat eta lah ahli bid'ah nu mantak urang lamun ngaji Idul Makiyah kapan dijelaskeun bid'ah teh aya sabaraha macam aya bid'ah hasanah bid'ah qabihah dan lain-lain sebagainya eta geus urang bagian urang ahli sunnah wal jamaah nyana ge ahli sunnah wal jamaah dibaca Idul Makiyah balik deui haram bae asal urang nyaritakeun bae ke urang adu argumen lah geus ulah make adu-adu pokona di dinya mah geus ahli haram bae hese kan jeung nyana atau hese dek ngadu kumaha jeung geus teu kudu diadu-adukeun antepkeun geus ieu mah keur carita sekelompok aspek ngaharamkeun salat anu aya speakeran ketika jelema make speaker nyana ngaharamkeun sasalaman jeung nu sok make speaker nah ieu kan di luar aturan syariat dia syariat mah lain kos kitu atuh ye deuleu di Masjidil Haram kurang kumaha jarago ngaji di Mesir jarago ngaji ulah disangka teh jarago datang ka ayeuna ge di Mesir teh jarago ngaji lain lalaga di Suriah batur babasi keneh ngararang kitab kaluaran ti Turki kuari lamun di Yaman aya anu nyarahan bugiyah 4 jilid ngan encan berkembang bae di urang berarti kan jago jasa ngajian make speaker anu marake speaker teu nyahoeun kalimah acan nu haram speaker teu jahoeun kalimah acan li kumaha atuh coba yeuh iya teh sejanya ngajina ulah ngaji kan nu make speaker sedengkeun nu palinter nu marake speaker nu kurang nu teu make speaker mah barodo ajian ku sia jelema bodoh datang ka mana sia cak kituna bae ketika anu marake speaker mah jagaragah ngajina alatna diaji ti mimiti isa guzi mantekna sunna munarok datang ka Syamsiah diaraji kabeh kemudian atuh bilagahna ge ti mimiti oh di urang nu nyaho datang ka nu teu nyaho
Jaraji kabeh, jarago kan berarti ajar usul pikir naga jarago. Ketika tek adu jeung aspek, nyana mah lah itu kudu ngadu emang dirinya mah lain naon emang make bae beuki bae sih. Kok gitu sih munazarah sih gitu. Lain itu berarti teu nyahoeun ilmu munazarah nyana. Nah, nyana mah ngajina kan teu make sapeker sakikituna bae. Mantak terus bae sakit gitu kelompok kecil. Iman dek lain dek jaritakeun mengisolir atau mendiskreditkan lain. Dek jaritakeun ayalah kelompok model kos gitu. Lain bugot tetep. Sebab jana aturan-aturan pemerintah nama milu. Tah, iya. Aya sebagian kaum make aturan khawarij ahli bidah model ninggalkeun berjamaah di sebuah negara sementara negara ngudukeun berjamaah ngupurkeun jelema anu ngalaksanakeun dosa gede sementara di syariat lain kupur hanya sebatas dosa gede nu engke dikenakeun sangsina mungkin hudud mungkin jinayat walam yuqatilu nyana henteu merangan lamun teu merangan berarti kan teu action ngaranna di samping teu action di urusan lainnya da milu misalnya kegiatan di KRT-an didinya untuk kemaslahatan nyana milu misalnya aya kegiatan-kegiatan nu lain-lain nyana milu untuk kemaslahatan mah milu tapi nentang soal tarkid jamaah takfir kabiratin henteu merangan ke pemerintah turiku antep eta mah sebab eta mah hanya urusan-urusan kecil ulah terlalu dibesar-besarkan antep wa illa lam yuqatil lamun manehna henteu merangan napi-napi isbat lamun nyana merangan ka pemerintah faqutahu tariq maka ngaranna sarua jeung qutahu tariq sarua jeung begal pemberontak perusak negara nangke tangkap aya aturan-aturan mainna secara hukum engke di akhir bakal dicaritakeun ieu tangkap baheulana tuh kos itu di sebuah negara. Kemudian kumaha lamun pemerintahan orang tengah laksanakeun aturan-aturan poin-poin negara misalnya manehanana henteu mampu karena dikendalikeun atau manehna mampu karena teu mampu karena lemah atau boga kaayang sorangan aturan-aturan di DPR teh dibeli kunyana dipengkolkeun kieu lah kekuasaan aing ieu mah pan ieu teu akur ieu lain jang riayatus sunil ummah untuk kelestarian bangsa untuk supaya karasa ku rakyat ieu mah lain jang nyana doang otomatis kan rakyat hudang soal hukumah menang jeung elehna engke di meja hijau tapi lamun rakyat geus hudang lain masalah ieu mah geus teu meunang diaduk dia naon kitu di ka meja hijaukeun deui kurang kumaha gagahna Pak Harto ketika rakyat hudang kabeh lengser bae kajian kumaha ge jagonya na hebatnya na kuatnya na tetapi rakyat tuh udang kan negara lain nu nyana nu rakyat geus teu bisa kumaha Gus Dur mampu nyana lamun mempertahankan emang teu mampu sebab kesalahan per detik ge lamun di toel nu korek-korek teu aya kesalahan Gus Dur mah jeung kuat cenah mah kabeh dicekel ku Gus Dur tapi Gus Dur aya nu ngabisiki mun urang luhur jasa meureun wali Allah enggak usah dilanjut Gus sudah cukup sampai di sini. Hanya supaya engkau tahu bahwa Indonesia itu begini. Maka ucapan Gus Dur 25 tahun diperbaiki tidak akan selesai cak Gus Dur. Kita betul-betul 25 tahun tidak akan selesai. Sebab lah geus mengkristal di jero. Sakitu ge Gus Dur mah berani asa. Iya bubarkan. Wah rakyat kaget. Asal moal menterian kumaha aing bae. Nah udah tak nyana-nyaho. Urang kuari aya ISIS BG teu bisa urang boga informasi anu akurat ti saha urang akurat Gus Dur dan geus aya di jero taneuh dihudangkeun deui geus moal ngomong urang kuari neuk ngadaguan informasi ti saha ISIS teh coba hayu kesulitan rakyat teu percaya sementara di ditu terus-terusan bae di Irak masih bergerak di Suriah masih bergerak di Yaman masih bergerak saha bae kunyana dibunuh geus puguh Katolik geus puguh Kristen geus puguh Yahudi Islam ya dibunuh bae ai nyana kunaon sih asana meureun ieu mah kasurupan meureun nah ieu mah kudu dibawakeun itu tuh orang Banten Baduy dikirim ku urang Baduy ka ditu lawang ku sia nah ini makanan ngaing cek nyana ieu cek Baduy tenang maksudna kunaon cenah ngirim aing atuh sampai ge ka ajeun cek urang teh sia mah sok aju kitu cek Baduy
iya karena andai kata ente ngalaksanakeun roda pembangunan kuari kan iya masyarakat pengusahakan tiara kuari teh politik teh jalan iya. Nah berarti kan anu ngamaenkeun nah ieu hese negara Indonesia mah kurang kumaha sih jangan aya kasalahan gubernur can salah presiden can salah tapi perekonomianna kok mandeg di dieu aya naon sih nah tunggu tanggal Mei atuh terlalu ieu bugot ya keur carita bugot nah urang mah geus bae ulah mikirannya anak urang mah mendingan ge balik ka ieu mah muka baju ngarokok salat dahar salat hees ker nungguan minggu deui datang ka dieu booking lah tukang uduk tukang sate diuk ngaji balik geus kitu bae urang paling di imah gawe cincin sorot set beres geus ulah mikirannya anak urang bae kulantaran ieu bugot terbasuk pembangkang pelmukhalafah pembeda dengan undang-undang negara kumaha syahadahna wa tuqbalu syahadatul bugot wallahu a'lam.